sepeda aing buat kempes datang kesan dari kita membuat ngantuk kuningan aing pada orang kaya trompet tulis minggu tuh laku-laku mau trompet 2 sisi je kuma mau trompet loba mau trompet ibang 2 sisi je anke laku-laku jadi kamana tarompet ker tahun baruan sayang anak tarompet haram jadah aing dagang maning saminggu iya dagang trompet dan aku hiji acan ibang mah 2 hiji siki buat unu meuli tarompet Mang lila dagang trompet itu maunya apa tunggul sih tunggul jelema apa bayawak sih naik beli tarompet gawe amang mah dan diri kadai budak dagang teh aing mang sepeda aing dagang trompet geus saminggu eta kuat kempes kuat kadua nambal aja aing mah trompet jualnya sepeda nak keur meuli trompet aing mana li moal oh keceklik meuli ieu ge trompet teh juga duit sia moal tahun baruan emang tahun baru teh na mah geus digenti boloon tahun baruan berarti mah ya boga budak belikeun trompet tuh erek anu mana yuk bau di mana garoreng trompet na ieu mah buset sangka trompet aing mah murah emang kajin aing mah goceng erek mah moalah hawa duit na eta sih boga budak kita mau diberikan trompet tahun baruan berarti mah tahun baruan petasan tuh aing mau petasan tuh petasan bara duit ya petasan balangsak banget kuat gue ayo oke kau beli petasan itu aing ge kuat menang duit pisan ya bener trompet teh laku tahun ayeuna mah pasti mah deui moal duit na meuli teh ya ieu petasan yang jajal heula hirup apa henteu jajal heula petasan engke ngajajalan mun penting sapenting tahun baruan sih mal tahun baruan emang anggrek kos kieu tahun baru ge peta ieu trompet mahal tuh bagus di geus dibeli ku anak potong trompet aing coba itu sia bayaran sia aing kudu dagang teu laku eta trompet tak goreng mata ke situna teh dengekeun ieu mah tuh keur anak sia resepkeun tuh ieu mah aya gambar itu nah ini 5 tahun itu gambar naon sih kok sih goblok kan eta mah tuh wis taruh di tiup doa bayaran sia gambar kangkong itu ke anak sia ya bayi itu kieu pan sia niu anak sia naik jadi tanah rek ya numpak itu didinya heueuh aing mantap meuli trompet aing mah beda aing mah trompet lagi unik ayo beli erek mah teu boga duit kumaha mang teu boga duit diutang sia tahun baruan kuat ampun pare boga bonus nu batu baru gua bonus ya geus pare digawe baru gua bonus meureun kan gawena orang mah gawe ngarongsok gawe bonusan rongsok mah naon ya tadi lagu naon eta lagu naon eta kos itu tak
Aku mah kucing kepada emak. Ayo erek mah. Moal ah teu boga duit. Aing dagang kuat di kamari aing di kamari. Trompet aing ruksak. Trompet aing ditiupannya dibeliin tuh bapak sia. Gandeng na makan geus ah. Moyang sia dibeliin tuh trompet aing ditiupan doang. Beli moal sia gitu. Geus potong bayaran ku sia tuh sukuna itu pot dispingka itu. Buru, Tetap banget cuma si anjing bener. Juga ada duit. Bang tinggal doang. Aing dagang ka mana deui ya tuh. Trompet. Jang, arek mah trompet jang. Wah gitu kan tamakat dah. Mah trompet jang. Usir Jang, usir ngesir kang trompet teh jadi kang budak. Ayo, amang dagang trompet isuk. Di kamari jang ku saminggu itu. Dompet amang kuat kosong atuh beli atuh yang tadi amang mah 5.000 oge ngabeka ceurik-ceurik. Sabab emang kuat omelan. Amang bapak sia ngusahakeun jeung sasi. Aing mah boga anak ya, aing ya anak aing mah. Yo, hayang mobilan nu mahal, aing bajing dagang trompet we anak aing yang mobilan mahal. Aing teh dibeli kini aing teh boga duit. Cek beli mah ieu. Wah geus keur mangkat deh. 2 3 4. Ya anak sasi di diari anak sia lain teh. Ya, kita pange eta teh budak teh eta. Katinggal aja ku mah bapana. Tanya trompet aing jadi bayaran anak batu nongkrong di dieu mah. Trompet mah aing dagang ka mana deui ieu. Oh, pelawetan sugan pelawetan mah aya loba budak. Trompet meuli jang. Tahun baruan ayo. Penting nyungut petasan nih. Bulagu. Ayo sida delapan sekaligus keluar. Bulagu. 3 gunung Semeru itu yang hancur. Maka iya mah. Ayo. Anak sasi mana di dia deh. Bapak mana bapak mana? Ke mana? Mangkat. Ani kenal di dia tuh. Kerulin. Sesoranganan. Mau sini diculik. Dicuriga. Aing ge dagang trompet aing diculik sia. Aing trompet ge laku aing culik-culik budak pun bawa we pasti ka dieu kedua aing. Meuli mah. Abe kakak bapak. Buat lakurnya. Dagang trompet budak embungun, bapana embungun. Ka mana deh aing yeuh? Trompet. Mual. Kajian mual mah kajian lagi nyawa banget tos itu mah cuma 3 duit. Mending maksa Nyalain maksa. Aing mah tulungan dia mah sering tutul lagi man susah, aing keur susah lah. Tahun baruan aing bang trompet. Mau lagi aing tibang 2 siki aing komo mau loba coba. Tibang mau 2 siki ge Teu laku. teu laku komo aing mau nasa goropok meureun. Mau 2 siki aing teh laku. Sapeda aing buat kempes eta heueuh. Kesel aing sakali kita mah buah aing naon dagang oge. Mantap dengan aing dagang teh ambak-ambakan gitu ya. Ayo nu meuli ngambak dagang teh aneh ya. Atau kemarin tukang dagang. Oh, ini bingung mau dagang pas gitu. Mau tak laku ieu dagangan ya macana. Ini anak-anak Alusir tukang dagang teh dah. geus kesal jadian nampunna dia. Ieu kan kuang sia kita tandana. Iya tandana jelema teh mencintai negara teh mencintai kelahiran teh. Tahun baruan mah ganti tahun memeriahkan batu mah tibang trompet harga trompet tibang 1.000 kuat dibeli kalau petasan 80.000 bang 5.000 tuh dibeli belang sak mah 3.000 kos hoax cuma gua rabe duit 3.000 begitu mah mantap usah ada tibang 3.000 kos itu mah era ini digalusir buka mana sih tadi usir lagi buat 3.000 kos itu bungkul mah ya ini ke mana deh Trompet dagang kuat tak kobak jangan beli kuat umur hiji acan mana sendal aing geus pegat kuat sirangan sendal oge eta kuat 3 sendal acan ini kamana deui aing yang meuli trompet ieu kuat tika bali udur acan yang geus sami dagang trompet yang udah kuat mulungan heula puntung di jalan kuat hayang nang udud dadang dagangan teh hayang udud trompet engke laku trompet kobak sah kuat ngadati kobak ya berarti bawa kobak loba eta tahun baruan naon nya batu mah manggang lauk nih tahun baruan teh
aya motor GR ieu. Anu bonghar motor ge kuat kebeli motorna ieu ngaranna GR. GR teh anu ieu teh anu masih mun GR teh lamun dipuji di ieu ku batu teh mani GR. Giar mun beas mah bear. GR gigir. Nah gigir lumpang kos kuyup sih bener gigir. Tarompet nek mali tarompet mah euy. Kamana ieu jelema jijacin mali tarompet. Malodar juga jelema teh. Gitu ya. Kuat euy jelema jijatan malodar sugan. Sehari ruk jelema teh euy jelema hirup jijacin sugan. Jadi kobak kuat sepi kieu. Tapi euy di lembur teh di kobak sugan aja mah kurang kalau kabari modal meuli ieu meuli tarompet aing tahun baruan. Sugan 3 budak ukanya anak ka budak tahun bulan batu ngamariahkeun meuli trompet. Trompet 5.000 eta. Aing mah di Bang Mah 2 sikit kuat betul aku. Bang Mah 2 sikit kumaha aing mun mawa sabreg-abreg meureun. Ka mana deui aing nyangan trompet. Adi sugan kahirup adi tuh ka kobak di sugan loba jelema ngariung tuh. Tarompet. Geus aya budak ieu di wae di dieu. Geus di wae sia di dieu jang. Tadi di imah ditulis, ya apa-apakan jauh-jauh. Mana marawa motor? Bisa mana mau motor? Bisa mau motor? Bisa. Ditewak polisi ya. Boga teu marawa helm. Teu boga SIM. Bajun. Bejakeun ku urang sia ka polisi sia. Mana kadi mau motor sesorangan baudak-baudak kokobak. Mana di dikut kobak atau meuti jebur telep bapa mana eueuh teu nyahueun. Balik-balik teh bang aya motoramu ku ngajopraknya budakna eueuh ka mana cenah. Lain sorry, di bejaan sorry tapal ku aing yeuh. Tarompet. Apa kan aing bener dagang usaha buat jadi dia. Kebon-kebon. Batu mah danggang dahar loba tah. Para lauk kuat sakieu kuat sabreg-abreg para lauk aing mun para aing kuat eueuh. Lauk mah kuat tinggi mah para lauk kejo usina nya. Bukti lauk kejo. Mang tarompet mang. Buset. Udah ide wae tadi aing pamangin ngawaran trompet tadi tuh sia. Tika beli trompet acan. Aing geus dieu kenaon di dieu sih. Kita ngalauk. Lauk saya sia dihala. Lauk kurang da kobak urang ieu mah. Sia boro-boro boga kobak. Aing nawaran trompet 2.000 oge teu kabeli sia boro-boro boga kobak. Maling sia nya. Hah? Wah. Maling. Ku aing dipijakeun ku aing sia kana bogana ku aing. Teu teh. Ku aing dipijakeun. Coba kuat tilu-tilu eta jaman. Aku jelema boga kobak sorangan. Maling sia ku kanyahoan. Maraling sia nya. Iya sia. Wah. Kumaha? Kobak kurang. Wah. Sia meuli trompet teh ka Dubai nawarin trompet 2.000. Kurang ieu mah. Wah. Boy bejakun ku aing ningan ge. Kan rewel amat daripada urang kanyahoan bro. Aing dagang trompet teh laku. Dagang trompet aku gigi jajan aing dikepun jadi bagarobog. Goblok teh sia wan becok aing. Aing kuat dikarebak-kerebakan. Alam dadah. Aduh. Baju aing kuat baras yuh. Mana aing dagang teh laku. Trompet aku gigi acan. Coba aing menang duit 1.000 ge tadi eta nang mulung leuh. Abas